Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Marlinda Barokastiawati dari kelas 10 Farmasi. Di dieu abi bade nyaritakeun carita gagak hayang kapuji. Aya gagak maling dengdeng ti pamoean. Geleber hiber bari ngaheum-heum dengdeng tea kana tangkal dadap sisi lembur. Kabeneran harita katanggeuneun ku anjing nu kacida kabitaeuna da puguh ka beukina. Kusabab kitu ku anjing disamperkeun, tapi sanggeus anjing aya di handapeun, boro-boro ditanya teu direret-reret acan. Anjing mikir piakalkeun supaya dengdeng tea kapilih ku manehna. Sanggeus manggih anjing ngomong, "Leuh aya manuk alus-alus teuing, pamatukna panjang buluna bulu hideung tapi meuni lemes kitu. Manuk naon nya ngaranna?" Kawasna mah moal aya tandinganna dibandingkeun jeung cendrawasih ge moal eleh. Mimitina mah omongan anjing teh teu didenge, tapi sanggeus aya omongan moal eleh ku cendrawasih, gagak atoheun pisan. Manehna kungsi beja yen cendrawasih teh manuk panghadena, tapi ceuk anjing manehna moal eleh. Kitu nu matak manehna ngarasa ngeunah ku pamuji anjing. Malah ceuk pikirna deui asa hayang ngabagi dengdeng jeung anjing, ngan kusabab hese meulahna kahayangna teu kalaksanakeun. Anjing nempo beungeut gagak marah mah sanggeus dipuji ku manehna. Ceuk pikirna pasti usahana hasil. Ceuk pikirna deui naon hesena muji-muji keur ngahontal kahayangna. Kusabab kitu pok deui anjing lamun daekeun mah hayang nyobat jeung manuk nu sakitu lucuna, ngan rumasa sorangan mah sato hina. Saumur-umur kudu ngadunungan sare digolodog rajen manggih hakaneun oge pasesaan. Tapi najan teu boga nyobat oge jeung manuk lucu ato ngadenge sorana, meureun moal panasaran teuing. Barang ngadenge pamuji anjing sakitu ngeunahna, gagak poho keur ngaheum-heum dengdeng, ngan ngong we disada, "Gak gak" cenah. Atuh barang eungap pamatukna, "Barang pluk we dengdeng teh murag." Anjing gancang nyantok dengdeng nu murag tea, tuluy dihakan di nu bala. Gagak nu hanjakaleun mah teu ditolih. Sababaraha jongjonan gagak teh cindekul we dina dahan bari ngararasakeun teu ngeunahna ku kalakuan anjing. Manehna karek ngarti yen anjing muji bebeakan teh hayang dengdeng nu keur diheum-heum ku manehna. Ti dinya mah geleber gagak teh hiber kana tangkal kai rek neangan hileud keur ganti dengdeng nu disantok ku anjing. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.